Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sareng bidangan dongeng Sundanya urang dongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katuna karayan ngabantu sejarah carios siro celo cupu sakti guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar jan dan hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kana dongeng Mang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hirap rojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangga nganunkeun kana parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangklong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita sok kaparayun sadayana. Ayo siasaki nya urang maju urang huruf sida celo teh Meh bareng Nini Kandring jeung Aki Jandrang teh pating jorelat maju narajang ka Sidocelo. Tapi kiwari mah henteu ngagunakeun ajian brajaludira atawa kekuatan nu biasa dipake sawaktu boga raga. Kulantaran nu tarung teh nyaeta sukmana atuh make kekuatan batin. Daya panarajang Nini Kandring jeung Aki Jandrang teh pohara kuatna. Tapi Sidocelo alias Raden Kuntawijaya oge atuh teu eleh hebat nyangking kekuatan nu lain bandrak-bandrakeun lian ti kekuatan batin anu pohara anu sadela ieu teu meunang guguru we ka Sang Maharesib Eyang Padmasura. Pon kitu deui nyaeta sumberna teh tina cupu sakti. Nyaeta Guriang 7, Guriang Sungsang, Guriang Balapati, Guriang Jajaprang, Guriang Tunggara, Guriang Kapatihan, Guriang Gajah Munggah, pon kitu di Guriang Kalapracona. Pugue atuh Nini Kandring jeung Aki Jandrang teh mani ngaranjuk kaget kulantaran katempo tina sukmana Sidocelo teh aya nu ngagabur hurung mani herang mata keserap. Pon kitu deh nyorot 7 cahaya anu warnana teh 7 warna. Ari eta cahaya anu 7 warna teh taya lian ti 7 warna guriang. teh sangkan ini ai tetela gening Sidocelo teh paingan sakti mandraguna da puguh boga kekuatan anu luar biasa anu sumberna teh nyaeta ti kekuatan anu kacida suci na cahaya anu herang genclang jeung deui sumberna teh tina 7 guriang geuningan. Saki halah paingan atuh raja paingan kasaktian Sidocelo sakitu gagahna sakitu saktina. Halah serap aing mah teu kuat neuleuna oge ku kituna hayu urang sagancangna kabur we ngejat. Ulah arek dilayanan ulah arek diladenan cilaka kumaha lamun urang teh katewak atawa nepikeun ka hancur lebur. Nya nini leuwih hade urang kabur daripada picilakaeun hayu nini. Ai Nini Kandring jeung Aki Jandrang teh ayeuna manangtukeun sikapna. Leuwih hade ge cenah hayu urang sagancangna kabur. Urang balik kasarakan nyaeta nu aya di alam si jin. Ari ceuk Aki Jandrang jeung Nini Kandring mah anu disebut alam si jin teh disangkana teh alam kahyangan, alam anu kacida hadena. Sok padahal kapan eta nu disebut alam si jin teh mangrupakeun alam bikeun sukma anu marakayangan. Belesat sukma Nini Kandring jeung Aki Jandrang teh bating belesat ngapung kawang-awang. Tapi kawasna bae Sidocelo teh henteu ngantep. Narek kamarahna sia kalah ka arek kalalabur. Samarukna ku uing moal diudag. Sok sia rek kamana wae ge ku aing bakal diberi najan ngapung ngawang-ngawang.
najan ngapa kana mega oge dagoan sia dagoan. Kituna teh si Docel laju ngabalesat sarua ngapung ngawang-ngawang. Tilu cirim kiwari mangges pating gaya bag pating kalayang di awang-awang. Sakapeung nini kantring jeung Aki Jandrang teh nyaling keroe. Bisa tukangen mega hideung miharap duana teh hante kasusud hante kapanggih ku si Docel. Ngan oro kaya sukma si Docel anu ngampuru hurung. Ngajadikeun nini kantring jeung Aki Jandrang najan nyumput satu kangen mega hideung oge teu oleh bisa kapanggih bisa katimu. Weuyeul. Rek nyumput ka mana deui sia? Ayeuna ku aing kapanggih, sok sia lumpat deui, juk hiber deui. Ku aing mah bakal diudag. Halah, cilaka Zaki. Teteh lah geuning si Docel teh ngudag-ngudag ka urang. Hayu urang kabur, urang kudu mulang ka Sarakan. Ai ayo nini. Teteh lah si walak teh geuningan kalaka ngudag-ngudag cilaka. Lamun bikin ka urang duaan ka tewa ka jangkala gede. Urang mah bisa mulang ka Sarakan, pasti bakal katalang Zara, bakal sang Zara salilana ieu. Atuh duanana teh laju we kura-giru pating balasat pating kalayang gaya bagdi we. Si Docel ge laju nuturkeun ngabalasat ngapung ngawang-ngawang deui. Ngan baik kiwari majikan nu ngahajakeun cenah arek diulinkeun nepikeun ka mana tang tu bakal diberi. Basa si Aki Jandrang jeung nini kantring aya di saleureun leuweung anu kacidak geledeganana. Bisa kasebut leuweung ganggong si Makonggong mangrupa leuweung anu tara kasabaku jalma. Si Docel teh laju atuh hiberna beuki narikan. Sabada geus aya salueureun nini kantring jeung Aki Jandrang laju merhatikeun kana duaan. Har, eta nu hiber kuat kababelesatan jika Japati. Uluh, eta kuat ka. Huluh, sakitu geus kakolotanna teh hiber nepikeun ka kekelebetan. Keun sia, ku aing bakal ditetapkeun di eta leuweung ngarahan teu marakayangan, ngarahan teu nyieun kajahatan, masih kena turut campur kana urusan dunya. Ku aing bener dipanjara sia di eta leuweung. Ceuk si Docel laju ngebutkeun kadua dampaleungeunna. Berasat, beranyai aya cahya anu herang. Laju ngabalesat ngabaranyai nyamber ka sukmana nini kantring jeung Aki Jandrang. Najan eta dua sukma teh keur ngabalesat hibara ka cira tarikna. Tapi ku eta cahya anu herang teh beunang kazamer. Sukma nini kantring jeung Aki Jandrang derag-rag bating koleang gebru kiwari manggeus aya di eta leuweung. Si Docel anu merhatikeun di awang-awang laju nyirorot. Belesat celegedeg celek. Bari merhatikeun kanu duaan. Wayahna sia. Maraneh duaan teh ku aing bakal diberok, bakal dipanjara di ieu leuweung. Moal bisa keluar, moal bisa ka mana mendi, moal marakayangan deui nya. Tah sakedeung deui ku aing bakal diasupkeun kan awak begu atawa bagong. Ngarakarasa sia. Maneh teh kumaha? Jadi bagong. Loba anu ngudag-ngudag, loba anu moro. Bongana salila hidup teh nyieun kajahatan. Alah ampun Docel. Ulah nepikeun ka diasupkeun kan awak bagong. Alah panuhun ulah sing karunya. Kapan kami duaan teh salila ieu cicing di alam kahyangan. Lain alam kahyangan sia mah, tapi di alam marakayangan. Buktina sia masih kena bisa nulungan jalma jahatnya murid sia nyata si Rungkawa. Rumasa kuring duaan teh salah. Geus ngagugulukeun kajahatan nu jadi murid. Sing karunya ulah nepikeun ka
diasupkeun kana waruga Bagong. Jing karunya dojlo ulah ai ulah nebikeun ka diasupkeun kana waruga Bagong. Geus kabayang tinang tunggal teu pada moro lian ti kumaung teh meureun ku manusia. Halah jing karunya ulah dojlo ulah. Teu bisa pokona maraneh duaan ku uing bakal ditetapkeun di dieu leuweung dina waruga Bagong. Geus sia caricing. Bongana sia maneh teh kalah ka cicing di alam marakayangan deuleu. Gituna teh si Dojlo laju we atuh ngagubay ka Bagong anu aya di eta leuweung. Da sakala datang dua Bagong anu sajodo. Eta Bagong anu sajodo teh Bikang jeung Jalu laju nyampeurkeun ka Nini Kandring jeung Aki Jandrang. Nini jilaga urang bakal diasupkeun kana waruga Bagong. Ai. Alah, Dojlo ulah Dojlo. Sing karunya we ka Nini duaan. Ulah nepikeun ka diasupkeun kana waruga Bagong. Wayana sukma maraneh duaan bakal diasupkeun kana ieu waruga Bagong sina karasa tah engke sabada lamun geus ngarasa kana sakabeh dosa engke maraneh duaan bakal pindah kana waruga Oray. Alah beuki bara Dojlo. Ulah ampun ulah nebikeun ka geus diasupkeun kana waruga Bagong teh tuluy diasupkeun kana waruga Oray. Bongana atuh maneh mah saila hirup di alam pawenangan teh kalakuan teh jiga Bagong jiga Begu aya kuneg-treg sombong tera ieu daek luak liuk mana hade mana bener. Jeung deui sawak-awak teh heuh nya najis we sia mah da puguh loba pagawean jahat pagawean dosa kitu deui hirup teh kawas Oray luak leokna pikiran teh ngan jahat we jahat sagalana teh jadi racun pikeun sasama teh hirup asarek langgeng we salilana da eta bisa megar. Heug teh aya nu mepeg tah kitu siapa aya ge dipepeg lain dipapak nu akhirna marakayangan. Pokona mah maneh duaan bakal diasupkeun kana waruga Bagong heula ayeuna mah engke kan waruga Oray tah saupama geus bisa ngajalankeun kasadaran dina waruga Bagong jeung Oray engke ku uing bakal dipindahkeun jeung bakal pindah sorangan we engke mah ganti bakal aya dina waruga Keong. Ai Dojlo aja ku kabina-bina deuing biraku aduh sabada dicicingkeun dina waruga Bagong tuluy kana waruga Oray nya dipungkas kana waruga Keong. Nya ngahaja kapan ngarah maraneh duaan teh sadar lamun cicing dina waruga Keong mah teu walakaya kapan arek ngalengkah oge lila karayap hanteu bisa ngadereg-deg lumpat eta teh ngarah karasa lamun tetela manusia teh teu daya jeung upaya. Lamun eueuh karasaning Yang Maha Agung Yang Maha Kawasa sia pokona mah ayeuna mah meungeus tong loba catur ku uing maraneh duaan bakal diasupkeun kana waruga Bagong. Si Dojlo geus hanteu loba catur atuh. Da kasakala eta sukmana Nini Kandring jeung Aki Jandrang teh jadi ngiles kiwari mah geus aya sarjroning waruga eta Bagong. Sabada sukmana kiwari mah geus sumanding sajroning waruga Bagong. Atuh sukma si Dojlo teh laju ninggalekeun eta leuweung. Sukmana ngabalesat rek mulang ka Puzer Dayeuh rek asup deui kana warugana anu katempo keur diuk sila maneh manako. Blus atuh kiwari mah sukma si Dojlo teh geus asup deui kana gua garba tawa warugana. Korejat si Dojlo udang laju atuh muru ka pangberokan rek mariksa kayaan di jero pangberokan bisi-bisi. Si Rungkawa teh kabur ngaloloskeun diri.
Basa tepi ka jero pangberokan atuh si Locelo teh mani reuwas. Kulantaran tetela bener si Rungkawa jeung si Patrawaja teh geus hanteu kasampak. Panjara dina kayaan rujad, para prajurit patinggal oler salareti berada dina kayaan geuna ku sirap. Eueuh saurang-urang acan anu nganyawankeun. Cilaka. Bener. Si Rungkawa teh geus kabur ngaloloskeun diri. Bener usahana teh anu dibantuan ku si Nini Kantring jeung si Jandrang teh tah ngabalukarkeun si Rungkawa bisa kabur. Kayak kieu mah aing kudu ngahudangkeun sakabeh para prajurit. Pon kitu dipangeuseuh ieu pusir dayeuh anu kena ku sirap kudu sagancangna saladar ngarah nyaho kana kaayaan yeuh. Sekitu mah si Locelo teh gura-giru kaluar ti jero eta pangberokan atawa penjara. Sabada geus aya di luar, si Locelo teh laju musirkeun kakuatanana. Negeri kelemah tilu kali gebrik geblik geblik. Aya geteran kakuatan anu mangaruhan ka sakabeh prajurit anu patinggal holer. Pon kitu deui para pangeussi di eta puseur dayeuh anu salade tibrakeun aku sirap teh kabeh ge lilir atuh ngaradak hudang. Basa sadar kana kayaan kabeh ge ngarasa kagetna cenah. Sare teh di mana dugeuna eta kayaan teh estuning hanteu wajar. Nah aya kajadian naon atuh sabenerna? Boa-boa cenah. Maranehna teh geus keuna atawa beunang ku sirap. Kunaon ya euy? Nah, ieu teh sare teh di mana dugna tuh? Heuh. Sarua batur ge geuning tuh. Boa-boa. Urang sare teh geus aya nu nyirap. Hayo euy, urang pariksa ka jero pangberokan. Bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Dar, tawanan teh bisa kalalabur. Aya euy, ayo, urang gancang pariksa. Aduh, dawek pangarasa curiga ieu teh geunah teh. Inggis tawanan teh kalalabur. Basa si prajurit mariksa kayaan pangberokan bugue atuh mani reuwas. Lantaran di jero pangberokan si prajurit anu keur jaga oge atuh sarua pada kagetna. Reuwas lantaran nyaeta tawanan si Rungkawa jeung si Patrawaja teh geus eueuh di jero pangberokan. Pangberokan dina kayaan rujad nganu ngarti cenah. Eta dua urang jalma jahat teh geus kalalabur bisa ngaloloskeun diri. Cilaka. Tetela. Kajadian bieu teh lain kajadian biasa urang geus kena ku sirap. Halah, pasti pagaweana teh jalma jahat anu geus bisa kabur ngaloloskeun diri. Ku kituna urang kudu sagancang laporan ieu mah yeuh ka Ki Mudra. Oh nya bener. Urang kudu sagancang laporan. Lamun tawanan teh geus kabur. Halah, pasti Ki Mudra ge bakal kageteun, bakal ngerasa aneh ku kajadian nu geus ngarandapan euy. Eta prajurit teh laju atuh nepungan Ki Mudra ngalaporekeun kajadian nu geus karandapan. Lamun tahanan atawa tawanan nu aya di jero pangberokan teh si Rungkawa jeung si Patrawaja geus bisa kabur ngaloloskeun diri. Ki Mudra ge sanyana mah geus ngarasa curiga lantaran basa sadar hudang tina sareana. Basa mariksa kayaan di luar loba prajurit anu pating golepak. Jika anu kena ku sirap kabeh pasti cenah aya kajadian anu hanteu dipiharep. Kau lagi geus boga sangkaan bakal aya kajadian samodel kieu. Nya basa hudang tina sare teh aneh. Padudukna we di mana karep. Barang mariksa kayaan di luar teh lah loba nu batinggal oler. Hayo, urang kudu ngudag eta jalma jahat. Kudu benang katewak deui, kudu benang kacangkalak. Keun, ayeuna kaula bakal nepungan Kangjeng Senopati, pon kitu di Gusti Pati. Nya penting ieu, urang kudu sagancang nyeentinakan. Si prajurit anu bieu laporan deui gura-giru we atuh ngabejaan baturna ayu cenah. Urang neangan si Rungkawa jeung si Patrawaja. Sedengkeun ari Ki Mudra oge laju atuh laporan ka Gusti Pati pon kitu deui Kangjeng Senopati. Senopati Antasena, Raden Santanu jeung Pati Angaladrang oge atuh sarua pada kagetna. Maranehana sorangan oge aneh bet keuna ku elmu sirap anak kitu mah.
Eta sirap teh lain sirap biasa. Dina kayaan keur pating harulang bingung. Si Docelo teh aya datang. Pasti Gusti teh ayeuna teh nuju bingungnya kulantaran kabeh geus kena ku sirap jeung deui aya kajadian anu teu dipiharep nyaeta Sirungkawa jeung si Patrawaja geus bisa kabur ngaloloskeun diri. Bener teh salah. Aneh. Kaulah tiluan beut kena ku ilmu sirap. Anu ngarti, anu geus nyirap teh lain jalma samanea. Ilmu sirapna luar biasa. Boa-boa. Eta teh pagaweana Sirungkawa. Ih, sanes pagawean Sirungkawa Gusti. Tapi ieu teh pagaweana guruna Sirungkawa anu geus taya di kieuna. Sukmana anu marakayangan teh datang ngabantu. Nya parantos nyirep Gusti Pati sapara kanca. Malihan uing mah kapan kungsi tarung tah. Jeung eta Sukmana teh. Heuh Sukma guruna Sirungkawa. Katipu uing oge. Hanas diudag-udag da eta sumurup kana awak prajurit. Tetela teteh meureun akal tarekah. Ngarah ngalihkeun perhatian uing. Ngarah Sirungkawa bisa luasa kabur ngejat ninggalkeun panjara. Jadi, eta teh pagaweana guruna Sirungkawa. Hanjak kala tuh. Maneh Docelo beut beunang katipu. Nya rumaos Gusti uing geus katipu tah. Ku eta guruna Sirungkawa teh jeung beut ngahalang-halang atuh. Basa uing arek sagancangna balik ka dieu rek mariksa kayaan Sirungkawa sapara kanca nu aya di jero panjara teh. Jadi weh bisa kabur. Tapi mudah-mudahan Sirungkawa jeung si Patrawaja sagancangna bisa kasusut tapakna. Ngarasa gancangna bisa ditewak di. Ngan meureun wayahna Docelo. Pikeun ewak eta Sirungkawa. Iwal ti maneh anu bakal sanggup pikeun nyangkalakna. Tah ku kituna. Kaula arek marentahkeun maneh pikeun nyangkalak eta Sirungkawa. Nya ari kapendak laratana mah keun we bagean uing anu newak Sirungkawa mah Gusti. Ayeuna mah sok we sebarekeun atuh para prajurit sugan jeung sugan. Eta Sirungkawa teh masih kene bisa kaudag, bisa kasujud tapak lacakna. Lamun geus bugu aya di mana-mananakeun ku uing bagean anu newakna mah. Syukur lamun kitu mah. Wayahna ayeuna maneh senopati antasena poon kitu deui Santanu. Parentahkeun sakabeh prajurit pikeun nyusut tapak lacakna Sirungkawa. Mudah-mudahan bisa kasusut, bisa kaudag. Bangga Gusti. Isi abdi tangtus bakal nyebarkeun sadaya prajurit pikeun nyusut tapak lacak Sirungkawa. Mangga Gusti dawuh timbalan. Jisim abdi ge tangtus bakal milarian eta Sirungkawa. Mudah-mudahan mah saengana kaudag tapak lacakna. Atuh penting eta teh. Para prajurit dipuseur daya teh pura barnareangan Sirungkawa. Sugan jeung sugan cenah kapanggih laratanana. Beunang tapak lacak nangan orokaya. Sirungkawa jeung si Patrawaja teh geus jauh ninggalkeun puseur dayeuh jeung bisa-bisa dina kabur ngaloloskeun dirina teh hanteu ninggalkeun tapak. Kangaranan duanana teh lain jalma sambarangan atuh. Dina lumampahna oge beda jeung jalma biasa, tapi ngagunakeun ilmu lumpatna. Mitra waktos na geuning parantos teh nyakapan. Cagela urang tunda jajara carita. Si Docelo cupu sakti guriang tuju dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun dina sadaya paratosanana nya. Hapuntenna tina sadaya kakirangan mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.